Bismillahirrahmanirrahim. Arkanu khutbatayil jumu'ati arisa pirang-pirang rukun-rukun dua khutbah Jum'ah wa syurutuhuma jeung syarat-syaratna. Tah ieu teh rek nyaritakeun rukun-rukun khutbah dua. Arkanul khutbataini ari sapirang-pirang rukun dua khutbah terusna khutbah anu dua khamsatun eta aya 5 ya rukunna teh hiji 5 kahiji hamdulillahi fihima muji ka Allah dina dua khutbahna dina dua khutbahna kudu aya muji ka Allah. Fala budda jeung teu meunang henteu sakuduna dina palabah mujidna teh min labdil hamdi tina lapad alhamdu kudu aya lapad alhamdu bagi baca kasrah teh maksudna tinu mustaq alhamdu kalimahna teh aw mastuqa minhu atawa nu dimustaq tina alhamdu. Cara ahmadu kan hamdun teh eta teh masdar tina hamida yahmadu hamdan fahuwa hamidun. Naon nu dimustaq ti dinya misalkan hamidullah kupil madi eta mah ahmadullah kupil mudhari eta mah alhamdulillah eta mah ku masdar gitu. Menang ana hamidun billah misalkan wala yakfi jeung teu cukup naon asyukru lillah nyebutkeun asyukru lillah teu cukup diganti kecap alhamdulillah ku naon ku asyukru teu kenging eta mah teu sah gitu. Kedua, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maca sholawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ma dina dua khutbahanana. Bi ayyi sigatin ku segat nu mana bae bebas segatna mah. Nu penting aya kecap sholawatan rek Allahumma sholli pek rek sallallahu alaihi ala Muhammadin pek ucap kupil madi sallallahu mun Allahumma sholli kupil amar bebas dina shalawatna tapi sabebasna oge aya nu teu meunang mana wala yakfi jeung teu cukup naon rahimahullahu Muhammadan kecap rahimallahu Muhammadan dan diganti ku rahimah muga ngasih sallallahu Gusti Allah Muhammadan ka Kangjeng Nabi Muhammad teu sah eta au sallallahu alaihi atawa kecap sallallahu alaihi eta oge teu cukup naha pan aya sallallahu tah nu jadi teu cukupna alaihi tak kecapna teu ala Muhammadin wa in ada sanajan balik ila padhi na teh ala mazkurin kana anu tos ditutur misalkan jenengan Muhammad teh tos disebat ti awalna cara dina syahadat heula memeh sholawat teh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kitu tuluy we sallallahu alaihi tah teu cukup ukecap alaihi sanajan marjena geus disebut heula jadi kedah disebat we isim dhohirna ulah ku isim dhamir gitu maksudna sanajan sanes jenengan Kangjeng Nabi asa anu isyarah ka Kangjeng Nabi seperti sallallahu ala hadzan nabiyyi tah kita
sakapung pasukaya nu sholawat nanti kitu. Allahumma sholli ala hadzal nabiyil karim. Ya, ala hadzal nabiyil karim. Jadi eta mah sabab an-nabi itu isim dzahir. Lain alaihi. Wala yustaratu ning tu jeung teu disyaratkeun naon lafzu Muhammadin lapad Muhammad teu disyaratkeun kecap Muhammadna mah nu penting ulah kuhi kitu lah. Sabhi mah eta teh domir teh artina kata ganti. Jadi teu bisa ku kata ganti tetapi kudu ku kata dzahir. Dua jadi nu kadua maca sholawat ka Kangjeng Nabi ngan omat lapad shola ulah diganti ku lapad nu sejen ku lapad rohima misalkan. Adapun segat nama bebas nu penting tina sholawat. Terus dina palabah ala nabi atau ala sayyidina Muhammadin tah dina ala eta kana Kangjeng Nabina ulah diganti ku isim domirna ulah ku alaihi sanajan marjena geus disebut. Dua. Katilu alwasiyatu bittaqwa fihima. Kudu aya wasiat bittaqwa fihima dina dua khutbahanana. Khutbah kahiji make aya wasiat bittaqwa atau khutbah kadua ge kudu make wasiat bitaqwa. Jadi teu sah lamun teu aya wasiat bitaqwa dina salah sahijina atawa dina dua nana. Mun teu aya dua nana kudu aya wasiat bitaqwa. Wa hiya ari wasiat bitaqwa teh naon? Eta ta imtitsalul awamiri wajtinabun nawahi, tunduk kana sapirang-pirang piwarangan sareng ngajauhan sapirang-pirang cegahan. Eta teh takwa, eta teh definisi takwa, eta teh kudu diwasiatkeun. Naon we gaya bahasana mah bebas dina wasiat takwa mah. Nu penting mengarah supaya jelema teh tunduk kana piwarangan Allah. Ngalaksanakeun maksudna jeung ngajauhan sakabeh nu dilarang ku Allah. Tah kusabab eta arahanana dina wasiat bitaqwa fala budda minal hatsi teu meunang henteu kudu ye tina ayana pangajak lain anjuran tapi pangajak anu sanyana ngagegerehan ala taati kana taat awi zajri atawa nyarek anil maksiati tina doraka. Tah keur nyambungkeun imtisalul awamir tunduk kana piwarangan berarti kudu aya hasu ala taah umajak kana taat ka Allah umajak nu sanyana anu nyambung kana ijtinabun nawahi itu nyingkahan sakabeh larangan nyaeta kudu aya al-zajru jazru teh nyaeta pengekangan tina maksiat. Binahwi kusaupamana ta ihdaru iqaballah awin nar misalkan aya jazrina ihdaru kudu sarieun aranjeun kabeh iqaballah kana siksa Allah awin nar atawa kana neraka sing sieun walayak pi jeung teu cukup naon at-tahdziru nyingsieunan minad dunya tina dunya wungkul teu cukup. Cara kieu mun teu takwa maneh teh ieu moal boga rezeki tah eta teu cukup eta mah da nyingsieunan urusan dunya eta mah. Lain rek nyaritakeun masalah pengekangan tina doraka. Tilu kaopat qiraatu ayatin minal Qur'an maca ayat tina Qur'an fi ihdahuma dina salah sahijina dua khutbah eta tah aya maca ayat rek saayat rek dua ayat oge pek kadinya bebas nu penting maca ayat lagi ayat Qur'an lain ayat cinta ayat naon cenah ayat Qur'an
wal afdalu ari nu pangutamana eta ang takuna fil khutbati bukti dina khutbahna al ula nu kahiji li tata'ad dalal khutbatani supaya ngabandingan kana dua khutbah nu utama ayana dina khutbah nu kahiji. Mun maca Quran kan cek tadi dina salah sahijina khutbah anu dua nu leuwih utamana dibacana dina khutbah anu kahiji supaya saimbang dua khutbahna. Sab kanan dina pelebah doa sok ditulah dina khutbah nu kasuriji kadua doa sok panjang keteh. Tak tuna we dina khutbah nu kahiji. Wa syartul ayah taya. Ari syaratna ayat anu dibaca syaratna ya ayat nu model kumaha eta ang takuna mufhimatan kudu ayana ieu ayat teh mufhimatan eta mere paham artina nu kaharti. Wa kamilatan sareng kudu nu anggeus sampurna ing Ibnu Hajarin mungguh Imam Ibnu Hajar mah. Wa ing Romli sareng mungguh Imam Romli mah yakfi cukup cenah walau ba'du ayatin sanajan satengah ayat idza kanat mufhimatan di mana-mana buktina eta ayat teh mere paham ari kaharti mah pek bae satengah ayat ge. Cara sayat sok aya geuningan mode nu satengah-setengah ayat pan lobanya nu sok dipidatokeun mah komo. Teu nanaon tah eta mah condong ka Imam Romli. Adapun ka Imam Ibnu Hajar mah kudu cacap saayat cenah kitu. Ari pek teh cacap saayat ngan teu kaharti tah eta ge teu cukup deh cara dina kitab nu sanes disebutkeun dicontohan cara maca ayat summa nazar saayat eta teh summa nazar sakitu teh saayat ngan da teu puguh atuh deui teh mimitina kumaha tungtungna kumaha jojol summa nazar artina summa nazar tuluy ningali teh kumaha. Nah ieu berarti goer mufhimah teu mere paham wayahna baca ti memehna keneh eta mah kitu. Baca we ti awalna keneh ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir kadituna summa nazar kadituna teh lain langsung ayat katilu lain eta teh di tengah teh tuh. Gitu cenah. Opat kalimat ad-du'a'u lil mu'minina fi tsaniyah. Kudu aya doa rukun khutbah nu kalimana teh nyaeta ngadoa keur sakabeh mukminin pisaniyati dina khutbah nu kadua. Tah dina khutbah kadua kudu aya naon? Doa ngadoakeun dina keur sakabeh mukminin. Kumaha geuningan sok ditempelkeun doa dina khutbah nu kahiji teu masalah. Teu nanaon. Ngan tetep dina khutbah kadua dibaca deui naon? Doa. Wa syartuhu ari syaratna doa tah syaratna doa kudu kumaha ayyakuna ukhrawiyan kudu doana teh doa nu bangsa akhirat deui la dunyawiyan lain doa nu bangsa dunya doa nu bangsa dunya teh mugi-mugi abdi sing janten RT eta mah jadi naon atuh atau mugi-mugi PDKM sing di sehatkeun saterasna kitu maparinan cangkedong anu ageung wah eta teh naon eta mah urusan naon dunya teu cukup eta mah wala ba'sa jeung teu naon-naon dina ngadoa bitaksisihi lisamiina kunang tukeunana si doa keur anu ngadenge khusus ka mustami we kabeh misalkan teu masalah nu penting mah aya muslimin aya mukminin matak ditempelkeun mukminin muslimin teh repek teh sok jeung muslimat jeung mukminat oge didoakeun dina naon mah na khutbah teh naon Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat anu hirup nu geus maot oge sami pan kitu jadi kabeh eta mah kum sadayana kitu cenah. Kumaha di dinya teh aya raja lamun teu didoakeun ngamek. Supaya panan.
tah cek di dia ditempelkeun ya wa yusannud du'a'u jeung disunatkeun ngadua liwulatil amri ka pangurus urusan artina ka pamarentah teu nanaon pek disunatkeun sunat jadi tambahan atuh doana ngan ulah eta wungkul doana semoga para pemimpin kita di dunia dan di akhirat aduh kayak di akhir dunia jeung di akhirat semoga para pemimpin kita di negara kita diberikan keberkahan oleh Allah teu masalah ngan ulah cukup sakitu tempelkeun jeung dua kabeh mukminin mukminat muslimin muslimat kudu kabagya kitu cenah ieu teh nyoko kana dauhan nu ngagaduhan kitab Zubad kama qala sahibu safati Zubad ruknuhumal qiyamu wallahu ahmadi wa ba'dahu sholli ala Muhammadi wal yusi bitaqwa awil ma'na kama da'wati Allah fi kiltaihima wasatru wal wila'u bainataini wa bainama sholla bitu wa bituhroini wa yatma'innu qa'idan bainahuma wa baqra'ul ayata fi ihdahuma wasmun du'a thaniyatan lil mu'minin wa hasanun takhsisuhu bisamiin jreng-jreng gitu ya lagu eta mah geunah tungtungna teh jeng-jreng oh ngajeng-jreng tah kitu ieu rukun-rukun naon rukun-rukun khutbah wallahu a'lam bissawab muga-muga jadi ilmu keur urang sarerea